Ibu basadayana mangga kasepuhan urang ngawitan we acara kanggo bubuka sareng nu sanesna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabi abada amma ba'du jabatu ya alim. Atur limbah ti payun satutas nyanggakeun puji sareng syukur ka zat ilahi rabbi kudrah rahman tenang bungi nyarengan urang sadayana. Tu dinten ieu aya dina kabingahan manhanutan matos wangen keluarga Jembar ti dua pihak keluarga inti panganten sekali anu parantos ngaralagakeun akad nikah imma misakun golib mungkasna lalagasan nu kasep-cep Dani Ramdhani dipatri ku catuk rami dumuhus ngadahub ka Juliana Sifa Listiani anu pamugi wae nu kasep nu gelis aya dina kabulujengan binaruh pangdoa ti urang sadayana barakallahu lakum wa baraka alaikum assalam bi khairin. Mugi-mugi Allah ngabarokahkeun kana lumajung laku hidup dina bahtera rumah tangga. Anak Jumat abaking pupoton kemangkadaton mustika dipunangan rumah tangga bikin hidup anu anyar nu ngawitan mugi janten pamungkas bikin hidup duaan teu aya di pernikahan lain mah ajal anu misahkeun hidup amin ya rabbal alamin. Anu salajengna mangga coba geus teu nyangkolong kana waktos sumguring selaku jurudum acara baris ngawincik tiwit ngawit anu kalkasan rupining acara anu insyaallah di ngawitan ku bubuka sirajeng lantunan kalam ini robi ku patugas anu partos saugikeun anu saterasna sareng tampi panganten bawiros iberan kanggo bade engke panglisan anu kedalisan pamaksadan sareng kedalisan panampian rehna parantos cupar akad nikah anu sakawitna calon sinangling janten panganten tangtosna. Jadi aya dikecap calon digentos ku panganten sakali. Anu satutasna rengse simbol parantos diraragakeun namun ke aya simbol anu kanggo nyangakeun barang candakan taweleh urang Sunda masuk aya kecap yen salibna sok sanaos tangtos angkat henteu kepat sadayana tapi bari rebo kuburuan tiap gucanakeun raweuh ku beweungeun ieu teh wasilahna anu kedah disangakeun tangtosna bari sitampi ku asa kalih kiwalan tangan ti pihak panganten istri. Sumangga silajeng acara nu kadua nyaeta lantunan kalim robi namung satacana urang wasilahan ku basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Kanggo anu dihormat kanggo Ustaz Cucun Somantri sumangga dihaturanan. Ngaturkeun nuhun ka Ustaz anu parantos ngadukeun lantunan kalim robi pamugi ka cangking kumanten nantina maknawina oge hikmah tausiah sing ka cangking kurang sadayana. Wargi sadaya Jembar Tirundayan kanggo panganten sekali sumangga undak acara salanjengna nyaeta seren tampi panganten anu kahiji mangrupi kedalisan pamaksadan ku yasana tangtos ti sepuhna panganten pameget kanggo pangersa Bapak Raman Somantri diatur. Alhamdulillah parantos sering sanembe ka pidang kurang sadayana dina raga kedalisan pamaksadan anu tangtos dina maknawina payustur pantos we palarsangkan kawis naon anu disangakeun bae bari nabi ku asta kalih kiwalan tangan pangarsa Bapak Dr. Nana Santana kanggo pangarsa sumangga dihaturanan. Ya. Hatur nuhun kanggo pangarsa anu parantos ngadugikeun panampian mangrupi kedalisan panampian. Salajengna kanggo tadi simbol parantos dilaksanakeun ku mama sareng ibuna kantun dialihkeun wecanakanana mangga diantarekeun kanggo mitra pengaman bagea miwah kadang wargi di pihak panganten istri. Hatur punten ieu canakana tiasa dipuratikeun ka payun.